Raindrop, drip, drop top, hot top, smoking, no cooking the hot pot. Yeah, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the pork pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayeuna urang intip Bandros Ciamang itu mungkin orang mengingatkan Ciamang kan Bandrosna karena kata pinter gitunya. Awas terus Assalamualaikum. Dah udah orang aya dina pertigaan dulu ya. Bandros, Mangrus. Awas, gelap pertigaan dulu ya. Ayana di Sabtunya, Sabtu malam Minggu. Baraya di mana we sadayana dokap langsung Pak Bandros Mangrus. Gelap pertigaan dulu ya. Orang coba ya siapa oke beraku mengora, mekolot, pokona sok mangga kada dieu. Mulai elek aki-aki. Bandros di tahun tua Bandros sama mantap boleh dicoba. Sombong amat. Awas subscribe dulu tak, like, share, and comment. Deo 87. Iya. Original burungnya original, tidak ada apapun. Tua muda ada 80 tahun. Oh, Bandros Pak 80 tahun siapa senang karena Bandrosnya 80 tahun soalnya naon mudah dijangkau, harga terjamin pasti cukup 5.000 ya Pak. Kamu ayo nunggu sebuah jualan cukup siap terus coba Sok mau baraya sadayana coklat gimana? Sanes coklat ya. Sampai dah mah iwal we. Eta mah saya pesanan dulu. Kau sabaraha tahun emang kita dagang ya Bandros? 12 tahun. Abdi mah aduh peming ngalangkung aja nya pasti nyimpang wae ka dieu gitu. Abdi ge terangan biar teh rencangan biar teh lewat hayang bari pasar kawaru ngarokok. Pasal penggemarna gitu samangnya lamun dina aya panggilan panglayana kana wae. Tapi dina jualan banyak. Saya wae teh Mang. Ngomong bapak di mana ya? Abdi mah tudinya di payuan mah cukup teu dina mehan abdi mah. Adieuna oge. Hoyong terang gitu aya Bandros dina sekat terang ka warung. Kalau kamu Yanti kalau dia abdi teh balik ka warung tapi teu nyana kartos ieu teh. Hah? Sama memang ari gelap deui ieu teh. Lamun telepat mah dina naon di atas teh. Ari palingan akang sok sangkong ya. Dia sadar kutong terus. Halo tengah. Aduh. Siapanya kada Bandrosna? Oh, seneng ya. Seneng naon. Oh, karena apa? Seneng pisan. Kang abdi mah nyarak atos ah. Tinggalin poho deui.